saha atuh anu kuat coba ge digoda ku awewe boro-boro gawe gelis tengah peuting kemudian nyana bubuka aja bebeja nyana ieu mah karena Allah bae sakjana ulama kesepian ih cacak kakarak dibere senyum doang poswan melayang karak senyum doang lamun geus dibere seri aya soraan kijang melayang lamun nyana geus di SMS atuh geus poho ka anak incu geus poho berangkat bae bu gimana kulimis padahal geus incuan mana nu kuat awewe ngagoda lalaki digoda dirayu ku awewe mantep sabaraha ribu pejabat digesrut rayuan wanita sabaraha pedagang hancur rayuan wanita sabaraha jelema sugih acak-acakan rayuan wanita beres jabat dagang eta mah biasa kiai dirayu ku wanita tetep bae hancur luluh mana tahan sih dirayu ku awewe sok gerege lamun lain jelema anu tauhidna mantep ka Allah asa didelekeun asa didengekeun asa dikanyahokeun isin boro-boro zina jeung awewe bersandingnya isin karak nu mantap moal pati-pati bakal dipayungan ku Gusti Allah lamun ieu henteu hese neangan jelema model kos kieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Parubana. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Langan kang utawi atine rajul ku kang den cumantelkeun kalawan pirang-pirang masjid. Nomor katilu mubaka diieuhan ku payung arasy Allah saat baheula jaga engke payung seorang lalaki anu hatena ngagantung bae di masjid awakna mah di luar. Asa teu kaharti raya tu aya hatena ngagantung bae di kasto. Di tafsiran dia tarabbadu alaiha tegese mudar-budar lagul alaiha igata sebasajid li syiddati hubbihi lillahi ta'ala kena sangat demen rajul kadi Allah ta'ala wa mulazamatihi lil jama'ati fiha lanatapan rajul kadi berjamaah biha ing dalam masajid. Horomanan maksudna ya tarabadu alaiha hate nak cilik deui ka masjid dipencrong-pencrong hate teh mata hate na teh ka masjid kulantaran sangat cinta ka Allah. Pan masjid teh baitullah al masajidu buyutullah. Entak aya larangan nu head ulah ka masjid, nu junub ulah ka masjid. Jaritakeun dunia teu beunang sebab masjid mah buyutullah. Kuari hate urang mencrong bae ka masjid ka Haji Pendi. Haji Pendi masyaallah ya nama bener-bener hate da ka masjid bae. Maksudna duit kencleng. Duit kotak pengenang ku batur. Ribut di lembur lengit kotak orang seeta
etalah qalbuhu mu'allaqun bil masajid karena kotak. Aya dinya na kabeh kagorengan aya dinya na kabeh bae bagus. Mana tuh bagus nanti make jas yang kalem mamaca yang berkat mana bagusnya tuh. Wa mulazamatuhul jamaati selalu netepan kana berjamaah embung tinggalin berjamaah belaan lumpat diulah-ulah ge lumpatnya geus nyongsrong jasa hayang berjamaah. Masya Allah loba kuari kiai ada kos kitu tah alhamdulillah rabbil rezeki fudoli maksudnya nama komo Jumaah mah lumpat jadi imam sebab dibayar. Jadi hati dibayar beres. Mana ibadahna tuh ku nafsu malulu komo taba duniawi Allah kari kiai ente dari empak mah di dia Cikupa Talaga geus main bayar sepatan Pasar Kemis utungan pondok doang. Ya Allah mana ibadah Gusti ya Allah kayak di akhirat piku wahal masih kene hitung-hitungan Jumat ge khutbah yang dibayar imam yang dibayar. Ya Allah dek di mana kategoran Islam masih kene ibadah salat bae ge dibayar engke masalah puasa ge yang dibayar tayilah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid lamun awajal ma'atana mencerangna ka masjid ku cinta jasa ka Allah ngangat masjid Baitullah mencerangna hatana halang berjamaah kebatah lamun berjamaah jelema nu boleh kos kita jaga di akhirat yuzilluhumullahu lama la zilla illa zilluh bakal diiuhan ditiungan ku arasy Allah. Insyaallah tinggal milih urang mumpung keur hirup kene bila perlu HS di Mas. HS di masjid subuh keluar lain berjamaah keluar ini batur geus keluar asup deui SD. Masya Allah mas anggap hotel kunyana dia batur ke Jawa Tengah sholat di masjid wayah sare di hotel haji pani mantep ya nama wayah sare teh ke masjid Bung Mayar hotel. Sakiana teh naon bayar KS begitu-gitu kene di masjid pang jore-jore aja lumah neangan masjid yang HS aya dinya anak ka kalau motif nambung mayar nyaboke masjid mawudi'a lil ibadah lis salat lain lin naum. Aduh wa rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi kaupatna yang menggarakan kademben sidih demenan wa rajulan indalun Allah narima kumpul ya rajulani alaihi karena Allah lan narima pisah ya rajulani karena Allah maksudna minimal dua sosok manusia selutika cinta di jalan Allah kumpulna lillah tafarruqna pisahna lillah maksudna sodaqah
sadaqatuhuma tegese sosobatan ya rajulani wa mahabbatuhuma lan cinta ya rajulani lillah karena Allah fala yughayyiruhuma syai'un maka orang ngarobahkeun ing rajulani apa sujiji idza sadarat min akhihi zillatun aw hafatun tatkala metu saking dulur rajul apa tipalese aw hafatun atawa kaluluputan kasalah palesegan dua sosok manusia silih kadebetanya di jalan Allah kumpulna karena Allah pisahna karena Allah yang sosobatan cicintaan lillah coba ku orang rinci cik sosobatan di partai Golkar apakah lillah nyana sosobatan di partai Golkar kiai demi Golkar ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih kumpul demi Golkar pisah demi Golkar maju mundurna kumacak Golkar jangan tinggalkan Golkar sebab Golkar yang menghidupkan kita ambo budak kira-kira ketika loba kucuran dana di Golkar nyama eksis ketika di kucuran dana berubah deh tadina sabulan sajuta kuari 500 mulai jana guys mundur nyana tina Golkar berarti kan ijtama'a na karena duit wa tafarraqa na karena duit lain lillah eta kos kitu jahanam bakal dikucuran seuneu jahanam cedak ulama lain di Golkar di petilu kadalik asal lain lillah ijtama'a lillah wa tafarraqa lillah iman teh acana di PDL sarua acana henteu ieu mah aya di organisasi Pancasila geus teh organisasi kasih keluarga cenah di NU kumpulna lillah wa tafarraqa lillah baheula kuari mana cenah ieu mah di MUI dek ngagungkeun agama melalui organisasi melalui lembaga MUI kira-kira mun teu digaji nyana daekeun teh henteu atuh lain lillah moal sertifikat cinta di pesantren modern raihanana lillah apa lain sih santrina lain demi ijazah guruna demi gaji kumpulna lain lillah rinci kurang lain lillah kumpulna pondok pesantren Mudiran As-Supendiyah tulis Muhammad Al-Jahannamiyah tambahan dari Al-Jahimiyah bau 2 pohara lillahan mana lillahna acana ieu mah erek milu bae digawe di Haji Pendi kira-kira mun digaji nyana terus mun digaji eureun itama'na lil gaji wa tafarraqa lil henteu digaji lain sama kos gitu sok rinci masyaallah mana partai geus lain lillah organisasi geus lain lillah
yayasan geus lain lillah sok bacana urang kukumpulan bae atuh ayeuna mah mana urang nganjang ka Imah Sarwiti jahe maksudnya lillahi ta'ala budak nganjang lillahi ta'ala si anu meuli cau aing nu meuli kacang niatan bae da karena Allah pasalah teh silaturahmi ayo datang ka ditu sekali dua kali tilu kali Sarwitina nolak cek Sarwiti hampura kula mah hayang ngajakan nu kasep jeung atuh kanu gagah dia enggeus kawin kanu modal kos kitu mah cak Haji Pendi teh geus kieu ku urang atuh ngeusan berarti lain lillah karena cinta Sarwiti lain lillah tuh coba gimana coba kuari lillahna mana lillahan kabeh pabrik gaji PNS gaji moal daekeun berjibaku nyana moal daekeun gaji lain lillah lain lillah kukumpulan pengajian atuh cenah ayo kumpul pengajian dah diberitakeun ku panitia pengajian kumpul aya Kiai Haji Supendi nu magahanana yo kiaina dibere duit tina udunan murid-muridna sekali aya dua kali aya tilu kali mulai guru na ngolembar 4 kali hampura cenah ieu mah kuari mah geus teu uduna masalah cak guruna teh 5 kali 6 kali eureunnan bae lah cak Supendi teh emang kuda ada muriang gitu lain lillah lain lillah eta we penceroganana mantap moal maju agama teh coba ngajina cuman demina lain lillah demi eta moal maju murid moal ngaku guru kanyana sanajan nyana ngaku murid kanu sugih tolol teh kiai kanu sugih mah ini murid saya ini giliran susah emang saya jadi aing mah teu leugas sia goblok kiai ngaran bae Kiai Haji Supendi tah wah beres nerangkeun aga wijil-wijil lah surtil ieu nu hese rajulani tahaba fillahi ta'ala wa tafarraqa alaihi sahabat kumpul dalam rangka lillahi kalimatillah negakeun agama Allah melalui perang fisabilillah kumpulnya na beritinya na maneh di hareup maneh di tukang maneh di tengah siap ijtama alaih karena Allah ulah hayang karena nanaon ulah hayang kena ghanimah ulah hayang kena nanaon luhurkeun agama Allah lillahi kalimatillah kumpulnya na berangkat lillah beres perang tafarruq baralik lillah sok nyana tah nu bakal diiuhan ku payung arsy Allah minimal kuari pondok pesantren Salam kumpul di pondok cok sia kumpul di dia hayang naon teh hayang ijazah kieu da kitu boga teu mere ijazah aja da kitu boga keur ieu tamat ge SD aja ijazah da ka mana sapotong ku cucurut sapotong teu bisa ieu dari ijazah sia di dieu sabaraha tahun aing mah sabetahna yes maksudnya sih dari ditangkap bisa ini malah bisa na ieu ngajina titah jadi titah bisa na mah ngajina doang jadi titah ge jadi sih mah teu bodoh bae aku aja nih bodoh ge terus bae jadi titah ngaji doang ayo bisa dapat dari titah aja sih hayang pintar tante kumaha Allah bae bolak parah kumpul lillah bisa balik lagi nu sabodohnya na bae waktuna santri salap mah waktuna keur mujuna kenceng ngaji waalaikum ndek ka ya udah balik heula naon tuh iya naon gara-garana abah kula keur panen minta di barengan minta di geus waktuna nya waalaikum salam keur ngaji kenceng-kenceng sida ka mana balik heula emang naon
tetangga nan gara kakak hajat. Oh emang lamun usia hajat batal tentu. Atuh henteu sih jadinya balik wae waya datang gitu kere sapoe 2 poe can bebeja ka kiai padahal mah nyana geus mandi geus ngising di dinya can bebeja ke bae kiai datang ka basir liko usah kula karek datang kira datang minggu kemari cenah teh wal kaharti bodog salap bah sebab maksudna naon aja kiai na kun sia ka karek bebeja ku hari atuh urang duit geus beak satu sedekah kali lagi pudoli itu pokok gitu kan ngajakin amplop itu beres atuh sabodo nyanda balik bebeja datang bebeja iraha wae sabodo geus lillah geus engke bener sorangan jadi lain ku dititahan nya mah bener teh lain engke ngaji ji aing ieu di dia geus aya 6 tahun namanya kieu bae aing eta balik basa minggu ka karek bebeja lah aing mah kudu mah isin lah bener sorangan ongkos tahajud dititahan cara di sakola berjamaah malah mah tahajud teh nyaonang di mana meureun kitabna wallahu alam tapi da kayak mah baru tahajud salat mah dibagi henteu tapi santri mah teu dititahan nu molor nu hudang nu anu kokotrakan ti peuting we santri mah belon anu dadang dutan tengah peuting jam hiji tang tung aduh ya santri macam-macam geus kos patot gambar bae cek aing macam-macam anu ngaliwat anu tadarus anu ngapal anu ngobrol aya tadi pondok mah peuting teh emang kumaha gitu aju kiai teh sabodo sararia geus pokona tuh engke bener sorangan ji aing geus 4 tahun aing ngobrol malun teh lah sorangan ih cenah aing mah can orang tahajud cek cenah teh aing ngaji mah babna tahajud deui nyobaan lindek sorangan tah sadar ieu lah itama lewat tafarraqu ale lamun geus lilahna naon moal hese dak prek alhamdulillah geus lillah atuh ngaji na ge teu maksudna naon asal pre geus lillah ngaji dak alhamdulillah santri coba hitung aya sabaraha sih kabehna aya meureun santri mah aya 100-an mah aya blum nyolateun 300 teu mahi wah hese 3 ye cenah 100 300 ge teu mahi keneh bae deuh giliran bae gawe santri aya 110-an udah datang jul bae atuh geus aing mah lillahi taala cek gini mas santri nek aing mah lillahi taala beres kiai na ge teu menang marah lamun masih kena marah-marah kiai lain karena Allah geus teu kudu marah-marah geus kumaha sararia batu geus beres listrik teu kabayar bebeja ka kiai ayo kiai santri loba tapi listrik teu kabayar emang nyana teu malalayar ieu kiai na marah batal jadi kiai ulah bayar cokot biasa gede atuh kudu pinter jadi kiai ge atuh kompensasi sarua bae Gusti Allah lagu ieu mah carita mana lilahna urang ku hari di partai mana ku kumpulan lillah lain pisah lain lillah mantak mantan kiai bah kecerita kiai bae nu tadina di partai ngubrus kabeh ge ku ngaji teu didarengekeun santri barali nasibnya sanajan nyana heuh budak atuh kunaon teu bisa kunaon tobat di mana hore dia tobat manyana kudu nyaritakeun kasalahannya karak tobat hampura Gusti abdi keur golkar goblok goreng tah golkar nyilakakeun kula geus kula moal deui aya deui nu mere sebenarnya teu pati salah-salah teuing ka golkar teh betul dibere rada gede dulur ka mana deui urang nyalibung tolong teh kiai jangan ngagorengkeun ge keur teu dibere duit dibere lain lillah ikir carita henteu salah yayasan dengan lilahna kurang iman nu bakal dipayungan ku Gusti Allah
rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa 'ala sadaqatuhuma wa mahabbatuhuma lillah. Guys, kalau itu bisa ngarubahkeun kajana sesuatu. Di Golkar urang ketika syai'un datang teu dibere duit robah. Di Golkar urang ketika syai'un datang dilecehkeun urang robah. Di yayasan teu digaji urang robah. Tapi mondok mah la yughayyiruhu ma syai'un. Ketika batur ngomongkeun sadayakna sia emang aing mah kos kieu kaayaanan. La yughayyiruhu ma syai'un. Disebut cenah santri ortodok atau emang aing mah ortodok ieu. Aing mah ngaku kaortodokan aing mah ortodok teh nuturkeun jelema nu ortodok. Saha nu ortodok? Kanjeng Nabi beres geus. Leg-leg Gusti Firaun tah. Beres. La yughayyiruhu ma syai'un, teu bisa robah guna naon. Ngariung aya bae berkat hayu bae teu masalah. Tabangan omongan doang ya. Ngan omongan doang yang diberkatan. Ketika teu berkat ngariung terus bae. Nyolateun dibere sholawat alhamdulillah teu dibere sholawat masalah dia teh mah urusan mait teh mah teu bagi parat acara dibere sholawat atuh jang mait kajarana eta teh atuh bodoh aing mah ngadoa bae terus ngan pedah ngadoana lamun dibere duit panjang mun teu dibere duit pendek ngantak kieu budol besok nanya ieu dibere duit sholawatna oh cenah 200 sedang berarti ya. Panjang rada ngadoana. Seperti itu salatna 10.000 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah beres geus. Put pan pada kamat leutik. Henteu eta mah omongan doa. Waya ngariung bae. Disugih susah ngariung bae santri mah. Acara aya berkatan alhamdulillah ente masalah emang pagaweannya lillah. Datang kadinya Fatihah, kulhu, amin beres. Baik tidak berkata terang aing. Emang saya teh berkat sabira aku loba di aing teh. Senebeuteung aku ieu. Tahabaillah. Kuari muludan lamun eueuh santri deuk saha nu hadir. Rajaban mun eueuh santri deuk saha nu hadir. Di lembur ngaekeun muludan hararese deuk kalaladir lagi. Tapi santri weh tampil prima. Weh, muludan, siap. Ain baca rawina teh, emang kurang gitu. Aing, nyana emang sia bisa. Atuh kumaha buktina bae sih. Santri mah maju terus. Maksudnya eueun di dieu lillah, tapi santri ge lamun geus lain lillah, puluh ya. Sarua bae. Tah, ngan rada deurus. Rada doa. Tayi komo eta mah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi perang kumpul lillah pisah lillah paeh lillah masya Allah. Idza sabarat min akhihi zillah bimana tumbuh tidur kasarahan al-hafatun atawa zillatun kasarahan al-hafatun kasarahan ini terubah kukuma jangan kurang lillah. Ayo baik terus. Masya Allah. Nomor kalima rajulun talabat fi imra'atin. Wong lanang kang ngupih rajul sapa wong wadon. Maksudna da'at ilal fahisha ngajak ya ing rajul. Ya imra'ahu ing rajul ilal fahisha maring kaalaan jana zina. Waradat nafsah alaih lan mentaakeun ieu imro'ah nafsah ing awak imro'ah alaih ing atas rajul zat badsi binta imra'atin sahibatu jah tegese wong lanang kang anduene kaagungan min aslin saking asale asyarfin tumulya marintah harta pagola maka ngojebernya ini akhafullah satu yang sunni kode insun Allah hadal kalam imam bil kalam kutaikilah kalam anakan itu kalam zajrun nafsi kena arah nigah kado awak ya rajul diruku saking tuniba bihabailil mar'ati ing dalam pirang-pirang jaring atau belenggu rayuan wanita habail terayuan dalam pirang-pirang rayuan wanita wa ima bil qaul anakan kalau ucapan zajron lah nigah lah kado mar'an fasyad sing zina bakal diterangkan ku paling harus jaga di yaumul qiyamah
rajulun seorang lelaki talabatu imratun anu dipake kahayang ku awewe. Awewena lain semata-mata awewe biasa zat mansibin boga derajat. Aya gelis di nyana, aya mulia di nyana, aya sugih di nyana, aya awewe selain sambarangan awewe mikahayang ka Haji Pendi berlaga mana di harapan Haji Pendi, kemudian satu persatu kunyana dicopot bajuna, mimiti bajuna, terus androkna, terus behakna, terus sempakna, nyana ngomong Pak Haji, hapunten abdi mah ieu bade sedekah. Aduh Gusti Allah. Cak Haji Pedi dibandingkeun jeung nu di imah jauh amat mah bagus amat ya. Lah sakjana jauh jelema ieu cek lah ku bae. Jahanam imah. Jahanam. Haji Pedi mah jahanam. Pas ka Haji Firdaus. Ngaji abdi mah karena Allah. Ih, cek Haji Firdaus, embung aing mah jadu di mage aya. Henteu mah abdi mah karena Allah bae geus kebal. Ih, inni akhafullah rabbal alamin, cek Haji Firdaus. Bau budak. Sieun ka Allah mah teu hayang aing mah. Woi, surga bakal dipayungan. Oh, itu dah. Atuh kan dia jadi cupat mah atuh. Potongan ieu mah potongan udae, potongan ieu potongan umbung. Itu kan deuleu kan cupat na lain teh. Jadi Firdaus bakos kitu ge tilok susuit. Nya mah kolot-kolot ge. Suci. Eta kan korenah ngaranna. Mun naik mobil nya mah atuh pan dibuka kacana. Selain ugal hei. Asa zaman baheula. Asa ge zaman baheula aja kos kitu mah. Masya Allah, eta kan contoh nu daek, nu jahanam. Ayolah, kuari malalaki boro-boro didatangan ku awewe, nyana datang sorangan, bahkan awewe nak embung ge dibelikan. Masya Allah Karim, boro deh meuli ge lamun awewe nak gelis lah, menyon, susah. Ku nafsu dibeli bae malam naon gitu ngaranna tahun baru ambalaya jelema nu zararina kok cenah kieu nyaho kondom ambalaya kondom Masya Allah di sapuan kondom di unggal perumahan kawasan tanda berarti kan ya Allah naudzubillah min dzalik wa min eta kakarak make nu kitu naon teh zina saha atuh anu kuat coba ge digoda ku awewe boro-boro gawe geulis tengah peuting kemudian nyana bubuka aju bebeja nyana ieu mah karena Allah bae cak nyana kulama kesepian ih cacak kakarak dibere senyum doang poswan melayang karak senyum doang lamun geus dibege seri aya soraan kijang melayang kijang melayang lamun nyana geus di SMS atuh geus poho ka anak incu anak incu geus poho berangkat bae buk ge mane kulimis padahal geus incuan mana nu kuat awewe ngagoda lalaki digoda dirayu ku awewe mantep sabaraha ribu pejabat tigeslu rayuan wanita sabaraha pedagang hancur rayuan wanita sabaraha jelema sugih acak-acakan rayuan wanita beres pejabat pedagang eta mah biasa kiai dirayu ku wanita tetep bae hancur luluh mana tahan sih dirayu ku awewe sok gerege
lamun lain jelema anu tauhidna mantep ka Allah asa didelekeun asa didengekeun asa dikanyahokeun isin boro-boro zina jeung awewe bersanding ge isin karak nu mantap moal pati-pati bakal dipayungan ku Gusti Allah lamun ieu henteu hese neangan jelema model kos kieu je sok atuh boro-boro ayeuna mah jelema nu teu masantren ieu misalna ayo nyana dikiaikeun aja boga HP aduh HP biasa bae set sekali dua kali tilu kali mulai guys aya bahasa-bahasa aku merasa kehilangan aduh jika engkau jauh dariku aduh guys tetap ternyata setelah aku kehilangan seseorang bertemu dengan engkau ternyata engkau betul-betul menjadi penghibur bagi diriku. Masya Allah Masya Allah jika aku bertemu dengan engkau walaupun panas terasa sejuk Masya Allah walaupun bagaimana terserah engkau mencintai aku atau tidak itu adalah hakmu yang penting yang jelas aku tetap mencintai. Waduh pohon apa ya tak akan kuhapus namamu di hatiku ambo walaupun angin walaupun ombak walaupun apapun yang terjadi tetap namamu akan abadi di hatiku. Jika engkau tidak menginginkanku maka tetap aku berharap nanti di surga. Bebeakan bantah matu aduh mulai langsung aku mendengar nyanyianmu hatiku terasa terenyuh tak pernah bongkar hatiku oleh wanita manapun tetapi setelah engkau menyatakan cinta yang suci bukan sembarang cinta ternyata hatiku erosi tereh gempa ya bukan aku melihat wajahmu bukan aku melihat cantikmu tetapi ketulusan hatimu bau pahara selama ini aku menginginkan wanita seperti engkau ya Allah yang ada di rumah hanya bobongkong wah itu beres ya guys mulai guys kacau guys juri gitu datang lo dek saha coba sekali dua kali tuh atau awe ya Allah itulah rayuan wanita komo haju sagalana dibikeun lalaki ge sarua bae luluh mimiti mere anu kedua mere anu materi terus biasa ulah awewe lalaki ge sarua bae belikeun anu dibere anu komo nyanana sugih mah ini mobil pakai udah enggak usah bingung-bingung pakai saja andai kata ada kebutuhan jual ya bagus rumahku ada 3 rumahku di BSD 1 di 1 silakan kalau mau diisi tidak ada unsur apa-apa ini semata-mata hanya ingin bersanding engkau terasa menjadi terhibur hatiku menjadi terhibur bah luluh atuh kabeh luluh atuh kumaha Masya Allah malam minggu ini terasa sepi bisa enggak engkau cuma sekedar datang tidak usah masuk ke rumah cukup sampai di pagarnya saja
asal aku bertemu denganmu engkau pulang lagi. Aduh, pada tanalang saja asapan kos gitu tuh. Geus datang ka pager mamanya teu naik. Mal aya datang ka pager haju balik deui. Mal aya. Tah, ieu lalaki potongan kitu kabeh. Tapi ketika digoda ku cak hatena. Ya usah. Ketika manehana merayu maker ke Allah. Ketika manehana bare tidak usah. Ketika manehana datang ka urang ngajakan ngobrol waktu. Ketika manehana terus berayu bubuka akhafullah rabbal alamin. Sieun aing ka Allah rek nanaonan. Kula mana? Kitulah awewe. Lamun lalaki kuat digoda awewe sehingga bahasana inni akhafullah rabbal alamin. Padahal geus di hareupeun mata sasaha di kamar duaan, di imah duaan, sunyi anu luar biasa. Masya Allah mangkaning rada tariris. Tapi nyana tetep inni akhafullah rabbal alamin. Karak di payungan ku payung Allah. Hese-hese. Kagenep tasaddaqa wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u lan utawi kang kaping papat iku ana mithla hadhihi surah satu teh umpama ikilah surah Shafiyah kang bening lil walad kadue anak aksar iku kang le akeh walidzalik lan karena mangkono aksar yura den tingali ya ruhul qudsi atawa tufai fil badamati dalam sake waktu turu ala suratul murdi ingat serupa pirang-pirang kang parak balik kal malaikat ketika malaikat manusia dua dimensi hiji dimensi zahir jasad kebutuhanna dahar nginum pakai kendaraan dua ruhan nu diciptakeun ku Gusti Allah di alam arwah anu pernah ikrar di hareupeun Allah qalu bala syahid dihijikeun ku hari roh jeung jasad makanan nu berbeda bentuk anu berbeda ieu mah jisim kasyif awak ieu mah roh mah latif nu lembut asupkeun set roh wauh ka Allah jasad mah wauhna kana dahar jeung inung roh mah makananana Quran wirid zikir subhanallah dan sebagainya ieu mah dahar inung sare awewe berbeda jauh maka ketika manusia bisa ngebersihan awak tina perwatakan jasmani mata celi irung sungut kabeh boga watek kunyana di mujahadah di perangan dahar ge di mujahadah nginum di mujahadah terus ditafakuran horeng nu Allah deka Allah ku Allah ti Allah langsung nyana berusaha susah payah riyadhah ngaranna diajar nafsu teh dibilukeun supaya daya taat padahal nafsu teh hayang ulin padahal nafsu teh hayang ameng padahal nafsu teh hayang rucah padahal nafsu teh hayang sesenangan diriyadhahan diajar pengkolkeun kaallahkeun teu bisa saminggu 2 minggu sebulan 2 bulan melalui nikreh terus besuluk ngaranna sampailah tunduk nafsu teh man khafa maqama rabbihil a'la wa nahan nafsa 'anil hawa jelema anu
harus baik nahan nafsa anil hawa nafsu dibelukeun tunduknya model saha Kangjeng manggeus jelas masuk model para sahabat model saha deui para aulia Allah Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i Imam Nawawi kabeh eta nu geus bisa nundukkeun nafsuna belah dieu para wali sanga belah dieu na deui para model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia sabodo sia-sia aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia urang mah hirup di dunia gupak di dunia nya nama hirup di dunia tapi pikiran akhirat geus bae hayalanna teh akhirat duniaan di jero hatena eta teh hasil riyadhah hasil mujahadah hasil muhasabah hasil tafakur ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik-eutik can ka sia ku jore-jorena sia kejaran urang ku ari dunia nu ku Allah dunia teu pernah dilirik justru ku urang dihayal coba eta ayo inna dunya bahrun amik qad ghariqa nasun katsir masyaallah walil hayat gitu ngaranna dunia mah kitu mataul gurur dunia mah mataul gurur geus loba jasa dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina dunia teh jore dunia teh keji ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore budak du jore nyaho kabeh kiai mah nyaho kabeh santri mah nu ngaji ge nyaho tapi pelaksanaanna untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese berarti teu boga kayakinan selama orang teu boga kayakinan urang kieu bae hirup mah teu dikiaikeun teu diustadkeun teu dijawarakeun teu sakitu bae sarua bae teu boga makom ketika terus riyadhah mujahadah setik Imam Syafi'i 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun karak eueuh di jero hate plek hate teh beningan aya Allah doa kicep asa dikicepkeun ku Allah denge asa didengekeun ku Allah ambe asa diambekeun ku Allah hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi deuk digerakeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz abdi bakal ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz eueuh rencana sagala ngepak karung sagala ngumbah karung sagala ngirim karung eta mah jelema hina nu kos karan itu hitung-hitung nu hina tambah nu kos kitu duit datang dihitung cinta jana kadinya berarti kahinaan makin tambah salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik Gusti manya abdi diacak-acak kudu hina urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik padahal nu hina ceramah teh di amplopan ceurik padahal nu hina tuh kan urang mah kitu bae justru urang mah akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu ceurik ya Allah ya Rabb barang hina kok dia ka abdi kan tuh
Haji Pendi mah kajian hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolol teh coba. Teu sabaraha katololan nyana eta kos kitu. Tuh. Mana buktina ibadah. Aya pondok nangieun nyana. Aya majelis nangieun nyana. Aya masjid nangieun nyana. Aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana. Nyana. Ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng. Berarti kan teu dibere. Tuh kan. Nah, ketika jelema bisa alhamdulillah caang hatena. Hiji Allah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. Wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah riyadhah mujahadah tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui. Zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan. Salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah. Nawafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha. Tapi nyana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah. Terus teh irin-irin. Hatta uhibbah sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah. Bara-bara anu dititah fardu, cacak-cacak anu sunah, anu daripada dititahkeun dipigawe bae. Wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta ka jana kuntu ainahu ceulina ku aing diurus. Kuntu lisanahu lisana ku aing diurus. Kuntu yadahu lahuna ku aing diurus. Kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah. Tidinya lah bakal aya keluar tiflul ma'ani. Nah iya awak ketika geus kos kitu dibukakeun tirai hijab aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz, aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas oh ieu teh nanaon tapi janana geus teu hayang. Hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan. Lantaran hewan nyahueun aing ciptaan Allah, di diri urang teh geus menyatu jeung Allah. Buaya bisa ngobrol, embe bisa ngobrol. Onta bisa ngobrol, hewan-hewan bisa ngobrol. Contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta. Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda. Para wali-wali Allah. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana. Cak sapi we Abdul Qadir, maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi. Lain kos kieu hirup maneh mah. Aing mah sapira cak sapi teh. Paraban diomongan aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu. Kan Tuan Syekh Abdul Qadir kaget gadege sapi ngomong kos kitu. Jih, bebeja mak, sapi ngomong kayak gitu, cak mana, masya Allah. Geletik kenengis bisa ngadengin suara sapi, suara hewan. Dia kumaha coba? Ya Allah ya Rabb. Nah, dibukakan hijab, tirai dieuwekeun. Mulus kalau impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah. Teu kira-kira teh ngimpi. Teu kira-kira. Belah dia ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kebelah dia ngimpi jeung para wali Allah. Aya anu sok ngimpi ka panggih jeung kuntilanak manusia eta. Ngimpina diudag anjing lompat nyilip jana wah harenggosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol. Bersih jasa bersih. Anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa sop anu bening lil walad ka anak aksar loba. Rupa budak dibersihan loba kitu kene ieu. Daun kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura
tiflul ma'ani bisa ketempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neuleuh diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neuleuh urang aneh jadi urang teh aya urang masih eta ngomong di hadapan urang aya urang jadi urang teh aya dua ieu urang masyaallah kadeuleu tah urang bisa neuleuh urang isi masyaallah ku kasep-kasep teuing ala suratil murdi kal malaikat urang bisa nempok ieu jati diri urang nu asli urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapangijieun urang mulai nyana dititakan ku urang coba ka Mekah set ka Mekah emang urang ieu nyaholah keberadaan Mekah bisalah di ditu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu suka sieu ulah nu kos kieu buah limus salah kos gitulah ka mana kakalayangan nyana jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul ma'ani bisa kumaha dipanggil berangkat di Gunung Lubnan perkumpulan para aulia Allah sadunya di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah eta teh aya anu ka Mekah aya anu ka Gunung Lubnan sebulan karak datang tiflul ma'ani na masih rendah kene anu saminggu karak datang tiflul ma'ani masih rendah kene aya anu 3 poe aya anu 10 poe tiflul ma'ani datang ke Gunung Lubnan teh ya eta teh macem-macem nah di dinya aya anu hebat set datang kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya na ka parang anu saminggu bari saminggu nu sabulan bari sabulan nu nyana geus ancang-ancang aing mah kadituna ti sabulan keneh ieu mah ti setengah bulan keneh ieu mah ti saminggu keneh ieu mah datang geus datang ka ditu kan ditunggu mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang nah saat anu di geus karumpul kabeh nyana datang set plek kutubul laul mantap ku para wali dikajaokeun kutub si eta teh sebab di alam nu itu perkumpulan wah, geus beki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagung nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebegan milu di dinya. Jol be Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Jadi kumpul di lokasi gitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi. Lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun mungkin diciptakeun jadi organisasi mungkin diciptakeun jadi partai hiji tilok loba wa mimman khalaqna umat tu yaduna umat anu yahduna bil haq saurang malobaan ngan engke kok jadi bahasa ada umat loba nuturkeun jadi umatun dibentuklah organisasi jadi umatun moal lobaan kajen kumaha ge nu antik mah keris nu hebat paling hiji eta keris udah di Haji Pendi eta mah buatan Jogja dipake teh ku panganten 3 sekali make eta keris naon teh mah kos kitu mah keris anu aslina mah hiji paling set kitu kene nu antik mah moal loba kiai antik hiji we kok dituna umatun pengikutna loba jadi umat tu yahduna bil haq dibentuknya mungkin jadi organisasi mungkin jadi partai nu kos kitu moal kebal Gus Dur ngabantuk nyana terus PKB teu kebal beres dieukeun ku nyana dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang ai mah geus teu balik ka ditu anakna nu ngurusan nu balandar geus ummi lu nyana we soranganan ka ditu ros mah sawodo aing mah urut aing neuk ngabebener nagara sakitu bae ai sia hayang los dibikeun geus akan teh los usia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres ummatun yahduna bil haq dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU umat tu yan saurang jelemana mah Ki Hasyim
saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatun yahduna bil walidzalika yara bisa deuleu yura bisa kadeuleu dina impian teh masyaallah eta lah kaindahan diberi impian teh ku Gusti Allah teh indah kapangila jeung para wali Allah kapangila jeung guru-guru nu mursyid kapagi belah ditu kapagi jeung Kangjeng Nabi atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi hese nyaritakeunana kapanggi jeung Kangjeng Nabi mah lantaran kaindahan teh masyaallah pohara jasa hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapanggi jeung nyana bari macem-macem bentuk kapanggihna eta urang anu kapanggih ku urang keneh urang kapanggih jeung urang teh bisa eta aing kok aya jadi dua eta lah ala suratil murdi kumaha sih nu kakarak parak balik disebut kumisan jante tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum disebut mana jenggotan jante tapi disebut kekelemengan jenggotan aya atuh pan sieu mah geus perutih jurig teh mah eta diri urang teh oh urang kapanggih jeung urang ngan beda urang asli mah kos kieu ieu mah kasep amat etalah diri urang anu hakiki anu asli dibentukeun mantakal malaikat dina pada eueuh dosa bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun geus ya tah mantap ngaji kos kieu teu meunang nu bodoh waduh atuh kitu kos jadi pangeran tah besi kos kitu doang eta kakarag geus saeutik tah ke maksudnya pengarahan kun payakun teh kumaha nah iya masih panjang keneh lalakonna mantap potongan kieu mah teu meunang ngaji nu kieu barakallahu wallahu a'lam